Itati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Wahai Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayang nyahoye make pakaian masyarakat. Ai itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cekna teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat. Milu ngaji. Oh, pangajian cekna teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundup nyana teh teu kanyahoan raja dihareup ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh asa geus dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakal disiksa bakal ceritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh henteu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh ceki wah pertanyaan yang sembarangan. Oh kiai atuh moal pati-pati jadi kiai jalan mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu Bapak pertanyaan bagus sekali. Tah eta teh eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag-udag orai oh jangan teu cenah teu komo eta pae ngimpi bae teu kanyahoan bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aburan mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia? Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Bener eta? Bener. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba amal naon sia? Aing nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut isina masih kene mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangyokoteun aing hiji bisa teh sia wah bisa lu teu bisa Abu Nawas bisa kalem bae Abu Nawas kira ngapot mahkota mah eta atuh tenang bae bisa siap bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang we geus atuh geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas sudah neangan atuh itu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi aja mau majikan
cek majikan enak tadi raja eta ditanya nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya nana kok masalah abu lawas tenang we Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we sok dipanggil deui kunawas ngadap mana mahkota waduh perjalanan anak kene ya teh jadi perjalanannya sulit kakak datang ke pertengahan ke can datang atuh tenang we sia urang penting mah ieu nepi heula kayak mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh tengok ke materai bonawas geus kira-kira cokot bae tuh saya balik deui ya bonawas ka ieu ngopi deui jeung majikan cek majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota surga ti tadi cokot aja ku masih apa siap di bari tuh keleleun cokot lalu bisa aja bonawas teh tadeuy jangan haji beli siap bener siap bae sepira raja lah raja ieu ayo teh ge tungtung kumaha lah masalah kos kitu ieu panggil kadua kali panggil kitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teh sanggup buta atuh sia lamun sia sanggup kudu ngebuktikan lamun teh sanggup di sel siap wae oh lamen sel bae cek kuari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pan tuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus jauh mah tah lawangna ulah nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula sia nanaonan ya tuan raja deui leuwih nanaonan cek nu bener sia tuan raja mudas sabuk papan teh kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawangna mun lawangna moal bisa urang kadunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang kadunya sia sok macem-macem bae lamun lawang mah urang moal bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sia cenah cek raja teh ja pinter sia lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna paeh tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang paeh nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat kuari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek kula mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh ti heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe geus sia budawas tuh kabeh gaya lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang mah atuh mana geus eueuh ku hari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing gitu ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampaikeun ngaranna
di kerajaan aya tukang nyampaikan penasehat karaja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden, aya penasehat gubernur, aya penasehat bupati, aya penasehat aya KBG aya penasehat-penasehatna. Tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih. Lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal kata penasehat nganasehatan apa henteu sih. Tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh. Penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan. Masya Allah eta mampuheun henteu nganasehat cara Abu Nawas nganasehatan raja. Oh bisa baik mahkota matu tuduhkeun lawang apa ejakna teh pan hebat eta. Walikullin darajatun mimma amilu wallahu a'lamu bimuradih. Walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatun mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales mimma amilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae. Darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatun mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah. Emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak waria coba ayo kan itu boro-boronya na endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demon nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusana 10%
naik kuari boga 20%, naik derajatna 20%, naik deui 50%, naik derajat 50%, naik deui ka ditu sampai jadi wali min auliyaillah 100%. Di wali gengke aya wali abdal, aya wali nukoba, aya nujaba, aya uropa, aya asoib, aya muhtar, aya imamani, aya kutub. Tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah. Makin ikhlas tambah derajat, makin ikhlas tambah derajat. Aya anu geus tahapanana 50% melempem teh ka handap. Tergantung kumaha pagaweanana. Wari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar makmun mantek kabeh geus ngaji Fathul Muin. Oh di sisi lagi geus dijangjangan Fathul Muin teh. Datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina. Jamul Jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah. Ngaji johar makmun ku ari bayar sampah berarti. Ngaji Jamul Jawa mah bayar sampah. Sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tambah kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat ngan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ikhlas mah kieu ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalnya panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jahilna mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit tambah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia oh naik pesawat mah sajam karena ieu mun ke Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat amun ka Singapura mah mahal ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungikeun eta lah nu hese geus datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulya datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tambah ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji johar makbun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeuti santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak
nu di sisi jalan ge bau apa sih tah asupna sial tah mobil bau lek aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambil eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinnya salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajat datu tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari marada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah cerita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan Masya Allah nu entek hese urusan ikhlas na doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endeu ka Allah cek kan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke manusia teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kaartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu jaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu jauhan keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Nah, lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endeu ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang mandeu ka Allah, hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantap jelema di akhir zaman kuari endeu ka Allah, teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teu lembur, teu boga TV nya mah. Coba bere. Coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kabeli lain nu kos kitu ieu geus teu hese pun nunduk ka Allah teh hese tah derajatna datang ka dinya di dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigan nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih tenggut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai boga showroom anu ieu gunta ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon teh kiai ai teu beunang aya nanaon aju bae milu
walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyun pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing diojabkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia sunamikeun ku aing sia geus aing pajar butuh ka ibadah sia podalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah tah mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah naon teu kitu teu adil tuh bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Dzurrahmah Gusti Allah mah ke heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu gegeurahan ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing we ceuli dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang we kitu bae Pak ai Gusti Allah henteu ke mabok loba zina loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya sing ade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kurangnya cak masyarakat ieu kiai urang ye ye akur ye kiai akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dek dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit syarat itu beres sih utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mu utusan Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat ya utusan teh nyaritakeun tah lamun engke nya geus aya nu ngadenge hiji dua teu jadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui ieu tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun deui tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atupan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya lagi korupsi sarua anu kamari dagang nya nyumpriuk dagang emang balaleunna jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku deudeuhna Allah teu dikukumahakeun kuari nya ngadengkeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju naon ngisi jero hatena ieu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres dah sia beuh aing kuari mah bisa ngadengkeun pangajian tanya ku pamajikan atas mana kah atas ngaji di Cilongok alhamdulillahirabbil alamin pas azan hes udang-udang asar kak tadi lain ngaji balik ngaji dahar aja hes yak janat teh lain salat encan waka salat ieu mah karak ngaji doang rahmat Allah karak datang ka ngaji doang antep geus heula kaya ku galedeg rahmat Allah lah karak datang ka gadegeun ngaji bae geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan aya jelema sugih teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek na zakat teu daek abrut-abrutan bae di mana hotel di dinya aya nyana di mana kesenangan di dinya aya nyana
kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana tengah zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat naik dan lain sebagainya meureun mun lain rahmat Allah geus wae di dinya siksa da Allah mah babari ku galedegkeun habek keluar ti naik klub jeger tuh HDG urang mah kos kitu bae pan HDG Allah mah pan teu kitu iskeheula tenang bae heula nah kalem ke beusi pada zalim Gusti Allah teh ngadenge nyana aya pengajian ngaji ngaji sekali dua kali itu kali cak pemajikan bang ngaji iya nyeritain apa itu zakat udah ngezakatnya baru ngedenger doang gitu nah, zakat mah nanti aja dah rahmatna kakarak datang ka ngaji doang encan ngazakat encan ke tungguan ke tahun hareup kos Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu lain nurut endahan ka Kangjeng Nabi ngantem endangan ka Kangjeng Nabi aya Sayyidina Umar pan geus kakerot bae kukula bae daniar seuleus dangi artina dani teh geus serahkeun ka kula teh kos kitu leutik cek Sayyidina Umar teh man leutik bae aya sih kumaha nyana teu iman sugan bae nyana boga pemajikan haju anakan nyana teu iman sugan anak jauh jasa pada pikiran lamun ente nu jadi nabi na beres kan gantung gak beres lain nabi kos itu Firaun jauh jasa akhlak masya Allah kurang mau pukul ke anak yang dikempit sialah si anak aing terdurut ke aing dipecit si aku aing kurang mandek itu baik lalaunan atau bisa-bisa ngadawahan anak ceng waduh ya ceng umur sabaraha tuh ya tanya kok saya anak nabaik kan marahan sih atuh ceng nanya deh pogo ngalahirkeun anak geus saha wah ieu budak lain kudu leuleus berarti ceng ieu naon ieu golok karantina dia mencit kebok kuari mah deuk pake muncit anak ya gaul salah cenah cepat deureuh lamun kula nu eleh anak lamun bapak nu eleh heueuh oge nya urang geus sajo kitu bae lalauna kakarak saminggu tedek gaji tedek sekolah orang geus puyeng geus ka dukun geus ka mana suntik mati baik itu budak orang geus puyeng kakarak heula tenang lalauna ajak heula silaturahmi atuh ka kiai ajak heula ku urang ka pangajian ceng ngaji bae ngaji naon henteu aceng mata cekelan duta 20 juta beakeun di pengajian tah 50.000 bae nu dibeakeun mah anu 29 mah ku abah dicekelan tapi nu aceng nya kudu teu amat bang ayo bae geus 20 juta disadiakeun sasebeuna 20.000 iya tah abah sakira siapa baru ngaji bae geus abah mah ka majelis sia mah geus didinya bae tolo pada hareun-hareun nya tah jadi dicombo ku urang so geus kalaluar kabeh anak dan neangan abah ka mana horenganan nundutan abah siap bebeja ngaji ngor dicarekan we ku anak teh Allah mah Rabbukal Ghaniyu pangeran anjeun Muhammad maha kaya teu butuh ka makhluk teu butuh ka ibadah makhluk jang urang tah mah urang ibadah jang urang ikhlas jang urang dibalikeun jang urang mah teu butuh ngan zur rahmah Gusti Allah maha bebe maha nya nu mantap iya sa iya ziku mun Allah ngarsakeun lekapkeun ku Gusti Allah ya ahla Makkah ahli Makkah mun Allah ngarsakeun rusak wa yastaklif ku Allah digantian mempadikeun sabada pareharan janten mayasa kumaha kersana Allah bae kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun tina turunan-turunan kaum manusia dieu baheula dilenyapkeun ku Gusti Allah hanya sabaraha pasangan nu diasupkeun ka perahu Kangjeng Nabi Nuh selain lenyap wabeh musnah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad
cak Gusti Allah aing mah maha sagala-galana dah hosia kejaman kanjeng Nabi non beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan milu di kapal kanjeng Nabi Nuh bae sakitu aing gampang jasa kuari si kupa bojong beak kabeh geus lah bongan ngadomplengan malulu Adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ieu produksi bojong ya kajen Gusti Allah awas aing lenyapkeun sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah dedes nyana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos kitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah. Alhamdulillah baheula di urang Hindu jol wali sanga datang mulai ti ditu Sunan Rahmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let ku hari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalahna ngalanjutkeun risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saeutik-saeutik sebab Allah mah hanya nyontohan-nyontohan hungkul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedek jeung nyaah Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.